fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Diharapana malik di dia ya Allah. Emang ku Pak? Innallaha wasi'un alim. Sanyana Gusti Allah teh maha wasi jembar alim mauning. Kajembaran Allah emang ku Mak? Kajembaran Allah Ta'ala innallaha bikulli syai'in muhit. Ala eling sanyana Gusti Allah muhitun ngamot bikulli syai'in kana seluruh perkara. Kulli adat surkul cek alimantek mah nuduhkeun kana umum syai'in isim nakira umum. Geus umum gampang ge umum jadi umum na umum belah dituan umum. Wabah kasir-sir bikulli syai'in muhit ngamot. Ngamot eta lamun urang make samping anu gede kemudian urang tiris eta samping urang dibatot kaluhur jadi atuh anu kaluar hulu katutupan ku samping suku katutupan ku samping urang ngarengkol di jero samping eta samping ngaranna muhit. Atuh Gusti Allah teh innallaha muhitun bikulli syai'in. Atuh ngamot kana sakabeh perkara. Di antara perkara adalah urang kaamot ku Gusti Allah. Ndek ka mana teh Gusti Allah atuh sia aja aing mah muhitun pan ka sia aing ngamot. Ngamot teh di naon? Af'alna kaamot ku aing, kakurung ku aing, sifat kakurung ku aing. Asma kakurung ku aing zat aing teh ngurung kana pagawean sia sifat sia asma sia segala rupa kakurung ku aing sebab aing mah muhitun bikulli syai'in. Dek mana lompat? Dek mana lompat? Ayo. Sia kuring inget ketika mana di alam arwah cak aing teh alastu bi rabbikum lain ta aing pangeran sirapan sia ngomong ngajawab qalu bala syahidna sumuhun abi teh nyaksian. Kapan begitu maneh aya di jero rahim indung anjeun 40 tilu kali 40 120 aing ngutus malaikat Jibril cak aing wa nafakhtu fi mir ruhi aing niupkeun ka jero awak anjeun tina ruh aing berarti di diri sia teh aya ruh aing. Dek lompat ka mana? Dek lompat ka mana? Ayo di jero sia teh aya tilu ruh hiji aya tilu nur hiji cahaya awak sia dua cahaya nabi sia nomor katilu cahaya aing. Ayo dek lompat ka mana? Dek lompat ka mana urang? Ka muhit ku zat Allah. Dipermasalahkeun dina ilmu tauhid nyawana Gusti Allah teh ku sifatna dibentur ku Imam Maturidi nu bakal kurang dizarahan. Cek Imam Abu Mansur Maturidi ulah sok sambarangan ngomong atuh lantaran lamun urang kasorot ku sifat Allah kasorot ku asma Allah andai kata sifat Allah doang ieu ilmu Allah teh sifat muka Allah Allah teh maha alim ieu nyorot ka urang aizat Allah nama henteu atuh berarti aya pisah antara zat jeung sifat sedengkeun cek dina ilmu makulat aya sifat mah maqama bil ghair moal bisa keluar antara sifat jeung zat moal aya sifat tanpa zat. Lamun ayeuna sifat Allah nyorot ka urang aya di urangan sifat doang aya zatna henteu berarti pisah antara zat jeung sifat mustahil cek ilmu makulat geus anu urang dikanyaokeun ku Allah lain sifat anu nganyaokeun ka zat Allah geus kulantaran zat Allah zat aya di diri urang. Ayo sia dek ka mana lompat? Ayo dek ka mana lompat? Masih kena can khusyuk kena bae salat goblok tolol yo cenah ulah kabi tak kaki Fudoli ibu Fudoli teh goblok sarua yo ulah kaki Fudoli kabi projak pada bae Habib tinggal Habib
cenah kiai jeung meureun teu aing sarwan teu ieu mah kabehan mun husuk tuh pajar bener bae kunyana sawa-sawa cenah husnuzan teh budak yang boga murid hiji-hijina ge kos kitu can kaharti moal sebab can praktek sok orang praktek praktekkeun supaya zat Allah ya di diri urang rarasaan urang jeung asli ayat geus dipuat kabeh kurang kumaha ja Allah teh muhitun bi kulli syai'in praktekkeun atuh cara praktekna baca Al-Qur'an an yuqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum mali baca ti awal jeung akhir eta be ya sia mah teu talar sareng aing kumaha kudu boga mursyid wa darasan sayra talat tazawaran kabim zatal yamini wa idza gharabat taqridum zatal shimal وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا jelema lamun hendak didatangkeun jadi wali pasti aya waliya mursyida tapi wa may yudlil jelema moal didatangkeun jadi wali atuh balan tajiralahu waliya mursyida moal datang ka jeung teuing ka Gunung Karang ge itu rahasia Allah. Jadi kata kudu make guru mursyid. Bunuh seluruh kahayang selain Allah. Keluar di alam dunia menuju alam akhirat. Sok praktek. Berem. Kuari maka yang gayang anjeun teh fanakeun lantaran dunia teh darul fana. Naon atuh make jeung diudag-udag hayang-hayang ja bakal rusak aya anu miheulaan urang rusak aya anu urang miheulaan nyana bahkan di mana urang payah asli mah ditinggalkeun sakaligus urang resep teu resep tinggal maning kuari tinggalkeun sok mulai bunuh kayang-kayang urang dibunuh ku urang keluar ti desa dunia. Jadi atuh kudu kurang dibunuh kuari melalui tafakur napakuran dunia sok dunia teh rusak maka jeung dihayang-hayang kurang sedangkan dunia malolobana mawana arah lain ka akhirat mawa kana kasenangan nafsu jeung setan wa yana sakitu piceun nanti mimiti dalam mata urusan resep dunia piceun bunuh keluarkeun mimitin mata denge ge nuka denge ku urang teh eta teh dedengan dunia sok bunuh keluar urang di dinya ulah loba ngadenge anu macem-macem urang mah geus hiji Allah ambe itu kene ambe eta ge ambe teh ambe dunia urang piceun keluar urang dalam dunia ambe urang keluarkeun kitu kene sungut kitu kene beteng bubur kubul suku leungeun goblok perem bunuh keluarga wari kurang ditabakuran kana rusakna dunia ditabakuran kurang teh kana arana dunia kurang setik-setik engke bakal ucutan tina dunia trek nu mantak jadi wali teh lain zikirna nu aya teh lamun ngarung lamun tani eureun tanina lamun ti pamarentah eureun jadi pamarentahna lamun jadi kiai eureun nyaina jadi wali mah baru kan bari atuh ese pancen loba kiai wali jadi kiai wali petani wali eureun sotek kahayangna nafsu ketika orang pun jadi petani naon ya tani teh ngumpul-ngumpul gabajang naon ya gabah teh ya teh gabah teh jang dar aing jeung anak aing mah jadi wali sebab aya nafsu kepercaya ke Allah pasrahkeun ke Allah
kudu kumaha tuh tani matani bayar tapi ngagantungkan 100% ka Allah lain dahar nama lain menang hasil aing dahar mah lain tina tani mah aing mangan zakat dahar ngumpul-ngumpul jang pondok pesantren jang fakir miskin jang yatim piatu jang aing mah ngagantungkeun diri dahar segala rupa ka Allah aya jelemana gitu tuh ngawarung eureun sia ngawarungna kan cenah aya wali ngawarung lain eureun ngawarungna eureun kahayangna sia ngawarung maksud ngawarung ngumpul-ngumpul duit jang naon dahar nginum leuna beli mobil mal jadi wali jadi Abu Jahal sia ada guru gua eureun total masalah lamun ngawarung teu gantungkeun rezeki ka warung tapi ngagantungkeun rezeki ka Allah ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizq dari eta warung ieu mah ngawarung teh tuh lamun teu aya untungan ieu mah jang nyumbang syiar agama Allah tuh masjid tuh majelis tuh pesantren tuh fakir miskin tuh yatim piatu aya aing mah teu ngagantungkeun dar di dinya Allah aya jelemana eueuh itu kada di pemerintah cenah lo bawali jadi kiai lain eureun jadi kiai na eureun kahayang na ek baya jadi kiai tapi ngajarna ulah wau jeung murid tapi ngajarna ulah yang dihormat ku murid tapi ngajarna ulah yang diagung-agung ku murid tapi ngajarna ulah yang dibere ku murid geus temen ceramahna ulah yang dibere amplop henteu cek botoli jerona mal jadi wali komo nanyakeun murid nu sugih mal jadi wali pek bae ngajar bae baik dek disebut kiai mangga dek disebut mama mangga disebut ibu ya mangga dek disebut mamang mangga dek disebut hei kemana mangga dek disebut mang kemana hei dek naon bae ulah jadi ukuran ieu mah asal tadi kiaikeun bae tengah jawab mah pede kemana bogor segala menghaji segala ongkos lain kiai bae aing kiai buya pendek nah iya karak lalu di buya karak irungna jadi bekah iya lain kiai nu kos gitu nipu diri katanya nipu diri wah bisa tuh tinggalkan cara Kiai Harun matur majana mungpur ngajar kemudian mana anak ditinggalkan santrina balik anda kang tahu cok cek murid-murid anu geus baralik teh ieu mama kunaon jadi lengleng kieu padahal mah mulyaan kena ngajar jeung santri ngimaman segala rupa yang dagang tahu cok naon artina ya si mama tidak sehatan mal garti ku sia ke sia bae ngamalkeun ilmu tuh kabelah dieuna ditanya kunaon emang bisa gitu jadi kiai imam mamalana gede carang jelema nu bisa ka surga ku sebab jadi kiai tadi ondang ku tetangga marah jadi berkatan ku tetangga mun hajat marah jadi sebut kiai marah jadi mulia-mulia dari agung-agung marah manya baju barang jadi kiai jadi takabur dek di mana Bismillahirrahmanirrahim at-tahlilul labzi utawi iki ku urayan kang bangsa lafaz kunna nutiha fi zamanin nabi ay kunna nadfa'u zakat Izana ingsun sadaya iku ngawehkeun ingsun sadaya zakat ing zakat limustahiqiha kadue wong kang kabeh ing zakat agana fihim Rasulullah lanana ikut tetap ing dalam sahabat sapa kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad kana rasulu aliman bima kanu yukhrijunahu maka teman-teman sapa kangjeng Rasulullah iku kang uninga kalawan barang kang ana ya sahabat iku
iku ngetoaken ya sahabatu ing ma wa aqarrahum alaih lan netepaken atawa ngantep ya Kangjeng Rasulullah ing sahabat ing atase ma wa marfu'un hukman maka utawi hadis iku marfu'un marfu'man saking arah hukum sahabat mikeun zakat ka para mustahiqna nu dibikeun ku sahabat ialah so'an min ta'amin, so'an min tamrin, so'an min syairin, so'an min zabibit. Kangjeng ayak didinya, tapi kangjeng ngantep na kangjeng jadi hukum. Ay ngantep na orang menjadi fitnah. Ay ngantep na orang maridho na kana teu beres Kangjeng Nabi mun aya nu teu bagus moal ngantep shahibus syar'i. Jadi Kangjeng Nabi ngantep jadi hukum nu mantap fahuwa marfu'un hukman. Tinggal dideleu bae dina kitab usul fikih kus kumaha cara-carana ngantep na Kangjeng Nabi adalah jadi hukum. So'an min ta'amin la ta'am fil asli amun fi kulli ma yuqatat. Coba ya saya pikir berat amat ya. Ayah aja maman sampai karena berat. Utawa dalam masalah iku kang umum iku lima qadatu ing dalam saban-saban barang kang den gawe kekuatan ya mak. To'am eta adalah sumarambah ambalah umum di setiap kadaharan nusuk dipakai kekuatan naon minal handatinya dana saking gandum usyailan kacang syair wa tamarilan korma wa ghairi dhalik lan liyane mangkono syair tamri minal beras yadana saking beras wa terigu lan terigu wal jagung lan jagung kang den lebetaken ing dalam karung goni kang plat ijo. Aduh ditafsiran deui ku urang Allah Gesatu fa'ad fima ba'dahu alaih minafil khosalam maka utawi ngatapakan na lapat ba'dahu kan tetap ing dalam sahusina tu'am alaihi ngatasal tu'am ikut tetap saking atok khos alal am cek ahli nahu dina ucapan Kangjeng tadi so'an min tu'amin au so'an min tamrin au so'an min syair lapat sabada tu'am diatafkan karena tu'am ia adalah at-to' fil khos alal am wa qad kanat lafzatu tu'am tuzamalu fil hamdati indal itlaqi dan teman-teman nana balagatu'am iku dan anggo ya lafzatu tu'am ing dalam gandum ing dalam nalikane den itlaqkeun nalika diomongkeun tanpa kaid
bahasa ta'am sok dipake kana gandum hatta idza bila malah tatkala den ucapakeun apa lafaz idhab ila sauqi ta'am umaku sira maring pasar papanganan puhima minhu sauqul qumi maka den paham minhu saking sauqi ta'am opo pasar gandum di mana-mana diomongkeun saya berangkat los ke pasar ta'am ya duitna eta bakal dipaham pasar ta'am tersebut pasar gandum. Wa idza qalaba urbulan tatkala ngalin dia baurut nuzilal lafzu alai maka dan penggan kenapa lapas ingat si urub kutak katik lapat kos kitu bae ge nya teu ngaji mah hese nu ngaji ge hese komo nu teu ngaji liana timbul dalil liana magola baizuna lafzi kana khuturu wa innal yutlaq aqraba nazatuhna barang kang ngalin dia panganggala pating dalam mak ngana opo umaran tazamma indal itlaq iku kang leuwih parat wa alaihi lan ingat tazamma zugar mazakarna atupat ta'am tadi liana magola baizuna lafzi kana khuturu indal itlaq aqrab Tadama galtadam bil hadis khosum bil kumi iku kang tentu kalawan gandum sahih lan nutekal sahih al akhdhu bi umami kungalap kalawan umum ta'am min ghairi takhsisin lahu bil kumi saking ora den tentukeun kadal ta'am kalawan kumi lamun ta'am ditangtukeun kana kumi tanpa aya melihat keumuman atung kebakalna jelema anu berengakan gandum doang nu ngazakat anu ngadahar pare mah teu ngazakat ngadahar beras kitulah kutak-katik ahli usul fikih geus urang mah kuari teu kudu jero-jero kadinya mah hese ngaji teh lantaran teliti heula kebat ke umum ditinjau tina umum teh kumaha lamun make adat-adat ka umum kumaha lamun make segat umum kumaha jadi keumumanana ditinjau aya anu min jatil umum teh ku adat aya ku karakter nah lamun geus kitu kan ieu urang kudu neangan heula bahasa-bahasa hiji nakiroh nuturun nuduhkeun kana umum dua isim mausul nuduhkeun kana umum tilu alil istigraq nuduhkeun kana umum setiap lapad anu umum ke bisa diistisna kajadianna modal ku ambalaya tah ngaji lamun kos kitu tah ambalaya tah moal mahisaton tah moal mahita mondok lamun kos kitu tah hiji atu wal mausul min syaqil umum wan nakira min syaqil umum wal labdul marab bil istiqaq min syaqil umum ayo terus ya urang dek nyaritakeun umum jang engke ngajatokeun hukum kaumuman ka mana ciri-ciri kaumuman kumaha alah tah nu mantap kararebel mondok ke besisia ngomong cenah ulama teh si mondok tah ngajageun kos kitu tah sia ge puyeng ban komaing puyeng tah kos kitu tah aya umum teh kabawa ku batur aya umum ku nempel jeung batur aya umum teh ku ditambahan ku adat umum hayu sia mulai naik deui tah nempel bae nempel nanangga jadi umum aya deui anu kabawa ku batur aya deui anu ditendenan adat umum model adat kuli dan lain-lain sebagainya wah beuki panjang bae lah cenah kiai kuari mah geus bae disimpulkeun aya sabaraha si lapat nu dudukeun kana umum rahasia dong
Aduh ngaji dirahasia-rahasiakeun gitu murid bodoh. Murid jadi bodoh. Nah, terus ada jadi bejakeun ke sia mamanya orang naon. Terus sabira tukang macul, tukang dagang. Pabelit jeung dagang boro-boro mikiran ngaji. Di pondok bae puyeng. Komo nu bari dagang. Mantak loba jasa jelema anu hayang masantren di Cilongok bari sakola ulah. Sekolah beza ka ditu tanggung ka neraka. Geus beres aing mah. Diaromongkeun aja nih diaromongkeun ge. Kasar los. Kasar los nih. Di cerek kiai kula bae ieu da mondok di dieu tapi bari da digawe di pabrik. Digawe bae sia sing istiqomah. Pemikiran mondok guys ya yang ngaji ka dieu emang kontrakan kopong aing. Ye, emang nah. Ulah. Deui cenah kula mondok di dieu bari dagang di dagang bae sia ka ditu. Emang kunaon sih kieu teh kuna naon? Henteu cenah tuh bor itu teu penyebaran ilmu aya sekat-sekat kajen. Wih. Kieu lamun ngaji nu hese nu kudu dinolkeun mun boga babaturan budak sakola engke budak sakola mawa isme teu beres ngobrol bobogohan woi budak sia di sakola mah aing ge boga kabogo ieu bebas woi budak sakola mah nu olahraga woi sia sakola mah aya camping woi sia wah macem-macem ieu mondok di nol-nolkeun ge camping aya bae teh santri nggak supaya nol kemudian cenah mun bari digawe deh isme pabrik asup leuwih jahat cenah nyaritakeun di pabrik nyaritakeun dituna nyaritakeun gaji can dibikeun atupan maling di pondok beres ulah dagang kok mau dagang ulah geus mondok steril pokoknya di pondok mah mondok nya ajar ngaraji bae santri kusia di pondoknya padahal mau goloban mah teu ngaji mondok pajar ngararaji bae ku bapana ku mana ku urang lembur padahal mah santri di dia 500 atau 600 nu ngaji mah paling 200 anu 400 henteu 400 teu ngaji masak ulin ngaHP ngan balik jar di kiai pan mah bisa kitu ya tuh kitu bae santri mah asal di pondok natelok ngaji calon kiai bisa kos gitu iki bae kitu bae anu tilok ngaji jara di kiai sakali nate jadi kiai jadi penjahat boro-boro teu ngaji nu ngaji hese aduh masyaallah hese Manakitan wallahu a'lam bishawab. Pamarana ribat zatakun hazarul kursi fil akhirati ari maribat zat eta bagian ruhul kursi di akhirat kama qala Allah ta'ala wa ayyadnahu biruhil kursi ma'rifat teh aya ma'rifat sifat aya ma'rifat zat urang lamun belajar tauhid timimiti wujud kidam bako mukhalafah lil hawadisi yaumu min nafsi dan selanjutnya 20 wajib di Allah mustahilna 20 nu jaizna eta kabagi kana 5 sifat nafsiyah sifat salabiyah ma'nawiyah ma'ani 4 naik kurang nyaritakeun tauhid afal tauhid sifat tauhid asma tauhid zat kuari mah tauhid zat awas tengetkeun nya tauhid zat mah tauhid panganggeusan
mengetahui tentang zat Allah nulamun urang geus datang kana pengetahuan eta tur karasa uka urang bakal jatuhna aya dina isbatul yakin. Urang belajar datang ka ilmu yakin, naik datang ka ainul yakin, neran datang ka hakul yakin, urang geus optimal keyakinan urang. Dibelah ge moal mundur, ditembak moal mundur. Sakali pangeran Allah, Allah baik. Namun datang ka ilmu yakin mah goyang-goyang. Mantak sifat Kangjeng Nabi nu wajib di Kangjeng aya opat nu mustahil opat nu jais hiji. Nah eta teh bisi aya anu ngaku nabi urang pangodokan, bisi aya nu ngaku nabi urang Cikupa, kuari aya deui nu ngaku nabi urang Bandung. Eta teh moal kagoyang-goyang mun urang geus ngaji tauhid, geus urang ngaji sifat nu wajib di Kangjeng tabligh, patona, amanah, kuari dipake kuari ku Ahok. Ahok mah ngomongna tabligh, amanah, patona. Bisa entah. Jadi urang eleh ku Ahok. Ahok mun ngomong eta bae sifat anu opat nu wajib. Lamun urang geus mantep ngaji tauhidna moal kadode-dode. Tapi aya deui naik di luar eta tek isbatul yakin mukasyafah. Geus datang ka tauhid zat. Dinten teh ge urang teh boga pagawean teh nu Allah fa'alun lima yurid. Dinten teh ge sakabehna ieu di dunia boga ngaran. Ieu moal kaluar ti asmaul husna, tauhid asma. Dinten teh ge ieu kabeh meunang ngagerakeun Allah. Jadi Allah teh kasifatan Maha Qadir Maha Murid, tauhid sifat. Uari urang nyaho karena apal Allah, sifat Allah, asma Allah, bakal nyaho karena zat Allah. Emang kumaha kitu zat Allah? Lamun urang sajung ngimpi jadi raja pamajikan opat, urang kendaraan ambalaya istana menjulang tinggi, dayang-dayang puara, urang es dikatuhu aya susu dikenjaya susu, di suku aya susu segede emuk, di hulu segede ember. Woi, indah hudang tidak heesna. Hi, kau mana eta nu tadi? Mobil ka mana? Istana mana? Cewek dayang mana? Tapi tadi ayah di impian. Urang ternyata kuari hirup teh kerja di pengusaha, jadi pejabat, jadi orang kaya dan lain sebagainya. Nu kadele kurang mobil motor istana jabatan jeung sajabana pae. Mana nu tadi? An-nasun niyamun, manusia kersare, fa idza matu intabah. Di mana pae karak eling, supurang ka jero kubur pae. Mobil mana? Eueuh. Motor mana? Eueuh. Istana mana? Eueuh. Dayang mana? Eueuh. Nah, Nu aya teh Allah. kuari nu kadala kurang langit salangit bumi sabumi,
nele gunung kadala gunung nele laut kadala laut rentul tatangkalan jeung manusia eta teh aya sote kadeulna kumata anu ieu kumata hate mah eueuh nu aya mah adalah nun nadamelna nu ngadamel langit ngadamel bumi ngadamel laut ngadamel hutan jeung eusi-eusina mulai tarada puyeng saeuti. Dina Al-Quran dijelaskan walillahil masyriq wal maghrib. Masyriq milik Allah, maghrib milik Allah, kulon wetan kidul kaler luhur handap kabeh milik Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa inna ma tuwallu kama anjeun ngarep sama wajhullah. Di dinya laya zat Allah. Urang neangan Allah mah teu kudu ka langit-langit, urang neangan Allah teu kudu ka Mekah-Mekah, urang neangan langit teu kudu jauh-jauh, neangan Allah mah teu kudu jauh-jauh aya di diri urang. Sebab tadi fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Nyareupana maneh di dieu aya Allah. Emang kumaha? Innallaha wasi'un alim. Sanyana Gusti Allah teh maha wasi jembar alim mauning. Kajembaran Allah emang kumaha? Kajembaran Allah Ta'ala innallaha bikulli syai'in muhit. Ala eling sanyana Gusti Allah muhitun ngamot bikulli syai'in kana seluruh perkara. Kulli adat surkul cek aliman tek mah nuduhkeun kana umum syai'in isim nakira umum. Geus umum gampang ge umum jadi umumna umum belah dituan umum. Bobah kasieur-sieur bikulli syai'in muhit ngamot. Ngamot eta lamun urang make samping anu gede kemudian urang tiris eta samping urang dibatot kaluhur jadi atuh walu kaluar hulu katutupan ku samping suku katutupan ku samping urang ngarengkol di jero samping eta samping ngaranna muhit. Atuh Gusti Allah teh innallaha muhitun bikulli syai'in. Atuh ngamot kana sakabeh perkara. Di antara perkara adalah urang kaamot ku Gusti Allah. Dek ka mana cek Gusti Allah atuh sia ja aing mah muhitun pan ka sia aing ngamot. Ngamot teh di naon? Af'alna kaamot ku aing, kakurung ku aing, sifat kakurung ku aing. Asma kakurung ku aing zat aing teh ngurung kana pagawean sia sifat sia asma sia segala rupa kakurung ku aing sebab aing mah muhitun bikulli syai'in. Dek mana lompat? Dek mana lompat? Ayo. Sia kuring ketika mana di alam arwah cak aing teh alastu bi rabbikum lain ta aing pangeran sirapan sia ngomong ngajawab qalu bala syahidna sumuhun abi teh nyaksian. Kapan begitu maneh aya di jero rahim indung anjeun 40 tilu kali 40 120 aing ngutus malaikat Jibril cak aing wa nafakhtu fi mir ruhi aing niupkeun ka jero awak anjeun tina ruh aing berarti di diri sia teh aya ruh aing. Dek lompat ka mana? Ayo di jero sia teh aya tilu ruh hiji aya tilu nur hiji cahaya awak sia dua cahaya nabi sia nomor katilu cahaya aing. Hayu dek lompat ka mana urang kamuhit ku zat Allah
dipermasalahkeun dina ilmu tauhid nyaho Gusti Allah teh ku sifatna dibentur ku Imam Maturidi nu bakal kurang dizaran cek Imam Abu Mansur Maturidi ulah sok sambarangan ngomong atuh lantaran lamun urang kasorot ku sifat Allah kasorot ku asma Allah andai kata sifat Allah doang ieu ilmu Allah teh sifat muka Allah Allah teh maha alim ieu nyorot ka urang zat Allah nama henteu atuh berarti aya pisah antara zat jeung sifat sedengkeun cek dina ilmu makulat aya sifat ma koma bil ghair moal bisa keluar antara sifat jeung zat moal aya sifat tanpa zat lamun ayeuna sifat Allah nyorot ka urang aya di urangan sifat doang aya zatna henteu berarti pisah antara zat jeung sifat mustahil cek ilmu makulat geus anu urang dikanyaokeun ku Allah lain sifat anu nganyaokeun ka zat Allah geus kulantaran zat Allah zat aya di diri urang ayo sia dek kawana lompat ayo dek kawana lompat masih kena can khusuk kena bae salat goblok tolol ye cenah ulah nolol kabita kaki Fudoli ibu Doli teh goblok sarua ulah kaki Fudoli kaki projak pada bae Habib tinggal Habib ese ya cenah kiai ge meureun henteu aing sarua henteu ieu mah kabehan mun husuk tuh pajar bener bae kunyana sawa-sawa cenah husnuzon teh budak aing boga murid hiji-hijina ge kos kitu can kaharti moal sebab can praktek sok orang praktek praktekkeunna supaya zat Allah ya di diri urang rarasaan urang jeung asli ayat geus dipuat kabeh kurang kumaha ja Allah teh muhitun bi kulli syai'in praktekkeun atuh cara praktekna baca Al-Qur'an an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum mali baca ti awal jeung akhir eta bae ya sia mah teu talar sarua jeung aing kumaha kudu boga mursyid wa darasyan sayyidat tazawwar an kabin zatal yamin wa idza gharabat taqridum zatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillahi may yahdillahu fawal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida jelema lamun hendak didatangkeun jadi wali pasti aya waliyyan mursyida tapi wa may yudlil jelema moal didatangkeun jadi wali atuh falan tajid lahu waliyyan mursyida moal datang ka jeung teuing ka Gunung Karang ge itu rahasia Allah. Jadi kata kudu make guru mursyid. Cek guru mursyid praktek nata. Praktek nata. Ane qutulu anfusakum bunuh diri maneh. Mawa golok. Kita masjid maneh lain jadi wali paeh. Paehan diri orang mun guru bisa-bisa orang bunuh diri lain paehan awak orang paehan teh kahayang salian Allah mati suri orang bunuh kahayang salian Allah bunuh beres sesuai aturanana aw yakhruju min diyarikum keluar ti alam dunia keluar urang kudu keluar ti dunia payah teh kubur tuh lain eta kahayang urang teh kaluarkeun ulah aya dunia terem bunuh seluruh kahayang salian Allah keluar ti alam dunia menuju alam akhirat jok praktek berem
maka yang anjeun teh fanakeun lantaran dunia teh darul fana. Naon atuh make jeung diudag-udag di hayang-hayang ya bakal rusak. Aya anu miheulaan urang rusak teh aya nu urang miheulaan nyana. Bahkan di mana urang payas lima ditinggalkeun sakaligus urang resep resep ditinggal maning ku hari tinggalkeun. Sok mulai bunuh. Kayang-kayang orang dibunuh orang keluar di desa dunia. Jadi atuh kudu kurang dibunuh kuari melalui tafakur napakuran dunia sok. Dunia teh rusak maka jeung dihayang-hayang kurang. Sedangkan dunia malalobana mawana arah lain ke akhirat mawa kana kesenangan nafsu jeung setan. Wayana sakitu piceun nanti mimiti dalam mata urusan resep dunia piceun bunuh keluarkeun. Mimiti di mata denge ge nu kadenge ku urang teh eta teh dedengan dunia sok bunuh keluar urang di dinya ulah loba ngadenge anu macem-macem urang mah geus hiji Allah ambe itu kene ambe eta ge ambe teh ambe dunia urang piceun keluar urang dalam dunia ambe urang keluarkeun itu kene sungut itu kene beteng bubur kubur suku leungeun golbuk kabeh perem bunuh keluarkeun kuari kurang ditapakuran kana rusakna dunia ditapakuran kurang teh kana arana dunia kurang setik-setik engke bakal ucutan tina dunia trek nu mantak dek jadi wali teh lain zikirna nu aya teh lamun ngawarung eureun ngawarungna lamun tani eureun tanina lamun ti pamarentah eureun jadi pamarentahna lamun jadi kiai eureun nyaina jadi wali mah baru kan bari atuh pancen loba kiai wali jadi kiai wali petani eureun sotek kahayangna nafsu. Ketika orang menjadi petani dek naon ya tani teh ngumpul-ngumpul gabajang naon ya gabah teh ieu teh gabah teh jang dahar aing jeung anak aing mal jadi wali sebab aya nafsu teu percaya ka Allah pasrahkeun ka Allah kudu kumaha tuh tani mah tani bae tapi ngagantungkeun 100% ka Allah lain daharna lain menang hasil aing dahar mah lain tina tani mah aing mangan sakadar ngumpul-ngumpul jang pondok pesantren jang fakir miskin jang yatim piatu jang aing mah ngagantungkeun diri dahar segala rupa ka Allah aya jelemana nu kitu tuh ngawarung eureun sia ngawarungna kan cenah aya wali ngawarung lain eureun ngawarungna eureun kahayangna sia ngawarung maksud ngawarung ngumpul-ngumpul duit jang naon dahar nginum leuwihna meuli mobil moal jadi wali jadi Abu Jahal sia anu guru gua eureun total eueuh masalah lamun ngawarung teu gantungkeun rezeki ka warung tapi ngagantungkeun rezeki ka Allah ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha dari eta warung ieu mah ngawarung teh atuh lamun teh mah untungan ieu mah jang nyumbang syiar agama Allah tu masjid tu majelis tu pesantren tu fakir miskin tu yatim piatu aya aing naman teu ngagantungkeun dar di dinya Allah aya jelemana eueuh itu kada di pemerintah cenah lo bawa jadi kiai lain eureun jadi kiai na eureun kahayangna Pek baya jadi kiai tapi ngajarna ulah wau jeung murid tapi ngajarna ulah hayang dihormat ku murid tapi ngajarna ulah hayang diagung-agung ku murid tapi ngajarna ulah hayang dibere ku murid geus temen ceramahna ulah hayang dibere amplop henteu ceuk putoli jerona moal jadi wali komo nanyakeun murid nu sugih moal jadi wali pek bae ngajar bae baik dek disebut kiai mangga dek disebut mama mangga dek disebut buya mangga dek disebut mamang mangga
ndek disebut hei kemana mangga ndek disebut mang kemana hei ndek naon bae ulah jadi ukuran ieu mah asal teu dikiaikeun bae teu ngajawab mah pede kemana kobog beureunan segala manghaji segala ongkos lain kiai bae aing kiai buya pendek nah iya karak lamun dibuya-buya karak irungna jadi bekah tah iya lain kiai nu kos kitu nipu diri tetenya nipu diri tah gua bisa tuh tinggalkan cara Kiai Harun matur majana mungpru ngajar kemudian mana anak ditinggalkan santrina balik anda kang tahu cok cek murid-muridna nu geus baralik teh ieu mama kunaon jadi lengleng kieu padahal mah mulyaan kene ngajar jeung santri ngimaman segala rupa anda kang tahu cok naon artina ya si mama tidak sehatan mal garti ku sia geus sia bae ngamalkeun ilmu tuh kabelah dieuna ditanya kunaon emang bisa gitu jadi kiai imam mamalana gede carang jelema nu bisa ka surga ku sebab jadi kiai tadi ondang ku tetangga marah jadi berkatan ku tetangga munajat marah jadi sebut kiai marah jadi mulia-mulia jadi agung-agung marah manya baju barang jadi kiai jadi takabur dek di mana atuh contoheun baturna mentak dagang tahu jongge ku batur di ieu di mamang-mamang dihina-hina kos gitulah dek jadi ahli Allah leuleunganan tuh kan nah kuari kirimkeun mata sakan ulan leuleuh dunia an yaqduru anfusakum bunuh kayang-hayang urang salian Allah Margatulah yakhruju min diarikum keluar orang di desa dunia sok murokobahan menurut guru mal bisa sok tafakuran menurut guru mal bisa ketiga orang tafakuran kemudian di murokobahan terus dibunuh kurang gayang-gayang orang sulusupkeun ka jero hate urang Allah ta'ala maha muhit sebab Allah terasionalim dalilahil masyik wal maghrib peremurana perem masyik maghrib luhur handap galar kidul qabeh ieu teh milik Allah idama tuwafauna ujurakum wa innama tuwallu fasamma wajhullah kamana bayangan jeung ngarep atuh aya Allah atuh deuk hese-hese teh neangan Allah pancena Allah teh aya di masjid aya di Baitullah Allah teh aya di Baitullah nu mantak makom ijabah aya di Baitullah mangan sakadar sarana nganterkeun ka Allah